yang dan urek kau telen dewek wae deuy loba bintang tamu ini teh seniman seniwati kaleresan aya bintang tamu Mang Ohang bilih yang kolong ting kana waktu satunya orang panggil we Mang Ohangnya sawios Mang Ohang usir sawios itu oh dipanggil diusir mangga dihaturanan ka Mang Ohang dihaturanan Mang luntang lantung ala luntang lantung mikiran hidup nu bekiling luntang lantung ala luntang lantung tamat sakola ukur ngalimbung sakola ukur SLA biaya mga juta-juta bari tamat na percuma ijazah ge asa mubah luntang lantung ala luntang lantung tamat sakola ukur ngalimbung sakola ukur SLA biaya mga juta-juta hari tamat na percuma ijazah ke asa mubah luntang lantung ala luntang lantung tamat sakola ukur ngalimbung sakola ukur SLA biaya mang juta-juta bari tamat na percuma ijazah ke asa mubah luntang lantung ala luntang lantung sama sakola ukur ngalimbung cicingna di Curug Bandung. Alhamdulillah keprok kanggo Mang Ohang keprok damang Mang Ohang naona sanes naona Mang Ohang damang kumaha teh Mang Ohang damang lain jeri Mang Ohang damang ada pertanyaan anak satu ieu teu logis teu logis kumaha apan kitu biasana ge pan sopan santun jelema mah apaan mata ka dieu oge berarti damang oh nya hilang Gustin Agung ye aduh alhamdulillah Mang Ohang ka mana wae teh Mang Ohang teh ka mana we kumaha uing sanes maksudnya Mang Ohang ka mana wae salami ieu hah salami ieu Mang Ohang ka mana wae yo nyaluma nya sami we meureunnan siga ieu siga Putra Sari Harja 3 ka mana-mana Giri Harja lain Sari Harja oh nya rombongan aing teh wayang lain rumah makan si Sari Harja biasa we tong amek-amekan untuk amek-amekan abdi mah memperjelas yen ieu teh Giri Harja lain Sari Harja oh Putra Giri Harja 3 dalangna teh baca dadan sunanar nana teh Sumantonya Sunaria atau turunan ti sepuh abah sepuh alhamdulillahnya orang teh kabeneran di ieu ku Bapak Hajinya Bapak Haji Asep Wawan si Asep Wawan Asep mama tekenging makesi bapana si Bapak Haji Asep Wawan kahuripan genep salapan oh jadi sareng mami Sinta awe Sinta awe jadi Pak Haji Awe teh cicingna teh di mana Asep gitu atawa di si Wawan kumaha sih Mang Ohang sanes ieu lain sia kumaha sih dihijikeun eta teh Bapak Haji Asep Wawan lain Wawan cicing di masih Asep lain oh dua eta Awe teh singkatan Asep Wawan oh siga Dadan Sunanar gitu Dadan jeung Sunanar nya jadi nya maksudnya Dadan Sunanar teh jadi kumanya nya lieur
dengekeun si Rohman. Naon Rohim. Ya dengekeun awe teh Asep Wawan. Heeh. Haji Asep Wawan. Nya Dihijikeun. Lain misah. Asep Wawan gitu. Bapak Haji Asep Wawan. Nah gitu. Alhamdulillah. Ieu teh ulang tahun. Oh, Kahuripan genep salapan. salah. Kahuripan genep salapan anu ka 34 tahun. Ka 34 tahun. Heeh. Eta na cenah naon teh Mami. Oke. Tah sareng dihijikeun sareng ulang tahun Mami Sinta awe anu ka 38. Oh nya ka. Sok ngawulujengkeun atuh. Happy birthday. Selamatnya ulang tahun, selamatnya kepadanya ulang tahun, selamat panjangan keumurannya. Selamat ulang hae. Aisyah naon eta? Eta ka Mami Sinta. Heunak kitu selamat ulang tahun teh teh. Kumaha kumaha uing we? Teu ngeunaheun. Aya biasana kumaha? Selamat ulang tahun kami ucapkan kitu teh. Eta mah umum teuing. Ari maneh? Selamatnya ulang tahunnya kepada selamatnya Mami Sinta. Oh hae. Terima kasih. Semoga kepanjangannya umurnya. Panjang umur dan kepanjangan umurnya. Ya, semoga Pak Mami Sinta semoga jangan menjadi naon sih? Jadi dokter naon? Jangan menjadi papi. Ya udah beda tuh jenis kelamin ge. Nah, we eta alhamdulillahnya Bapak Haji Awe teh nya. Hah? Geus capeknya. Capek kan bahagia saya menuju istirahat. Nya. Da datang sia masih heuneun. Nya. Eueuh. Da nu ayana ge tuh mun Mami aya. Aya. Oh gigi. Oh aya. Udah kacirina topi wungkul. Nah naon? Dah hidung. Sia. Sia. Cepan diomongan ya. Sireng. Siapa polisi? Nging gitu. Cok pami bade dagang di pari ditu. Lain tukang dagang Pak Awe teh. Lain yang susah sisi teh. Munten da sanes kasia. Eta Bapak Haji Awe. Astagfirullah. Awe. Le Pawe. Aduh eta. Aing rek nyawer jadi haloreang neuleuna aing. Keun wae da rekening aya Cepot teh ku aing disawer. Beres Pak, alhamdulillah. Tuh, tinggal Ijil Mas Soleh mah kieu deuleu. Tah. Nya. Tah, kudu kieu. Alah jajak kudu Aing nu ngarongkongna leungeunna. Ngesot dok, leungeun talang. Pot. Ulang Pak. Itu di Lawang Pantu Sule tos majeng ka dieu. Oh, aya Sule. Alhamdulillah. Heeh. Kira ini masih. Alah, nuhun, aduh. Nah, duit telinga sih. Orang mah janji. Sopan santun. Nyaahan. Naon? Hormat ka aing, nya ku aing dihormat deui. Nya tuh kudu kitu. Oh, kena sopan santun. Oh, jadi kaing mah moal gitu. Anjing. Bawa ketogen nya ke balong baji tuh mah. Lihat kain. Ayang mau. Siapa kulit si Ali Juara Binojak Rama ingin yang sedih. Si Ali. Nah, Ya, pot cenah. nuhun Pak Haji, penyun Pak Haji. Aduh. Hese. Sia cenah. Ka dieu tah kitu. Ah, gini tuh nuhun. Nya di ieu da moal dicokot teh nyaho aing mah jatana sakieu aing ge nyaho lah. Jajak kalau kasih non cicing sedih. Baik bisi lagrak dijajarkeun. Bangsat siapa nyaho.
Eta Di batas tah, tapi kan dia tah, ya bagan sia ka itu. Batas suci jiji. Lo goreng patut ke belah dia. paduit ting lain mah terkenal. Nuhun Pak Haji, nuhun jajakun kasira nuhun. Kasep oge. Ulu tuh nyawer na gaya tinggal. Oh ya Robi. Tak iya nyawer ngaranna. Iya nyawer ngarana. Ulu jajakun kasira nuhun Pak Haji. Iya. Naon? Alhamdulillah. Alhamdulillah blatus. Baik lah. Bisa dibawa ku siohang. Kumpulkeun heula. Goh. Tadi dia pabit masih gitu. Mapul oke orang madu. Aing minta nyanyi heula. Nyanyi naon? Ah naon we? Sunat. Mami itu cenah Mami Sinta yang Ieu teh kapan ieu teh tadi teh ya pamenta pamunut. Pamunut ti Mami Sinta. Aya eta ning eta na budakna si Dalang teh na. Nah si eta budak eta teh si itu nu bala bangor teh ayeuna ngomong geus bisa. Bale ngomongna. Hah? Tong bapolo tuh. Bapak Aing goblok teh situ. Siapa pelotot itu seharusnya pelotot Aing. Aing rek ambek hese ka sia mah aja. Mau apa mau jasa mah. Tuh itu apa aya Cep Rapli. Cep Rapli teh pan bade ieu aya nyanyi laguna teh. Anu ngalagu dua rasa teh pan Rapli. Oh Cep Rapli. Oh anu dua rasa. Apa maneh? Anu ngataning anu apa sih? Disambung deui dapuku nyari dilepas pegat. Mana Cep Raplina tuh nak? Tati pada saweran. Keun bae lah, lumayan. Geus pokona keun bae ah. Udah kumaha tuh? Oh, tepuk tangan buat Rafli Sunandar. Dadan. Dilepas pegat tubuh berat kuring kasiksa gitu kumaha Nadana bisa naik tuh bro. Bisa. Nadana taikeun. Mun besok dilepas pegat dapuguom berat kuring kasiksa kitu kumaha kieu kumaha ngasih. Ibarat dahan upoh makanya duit sih teh. Kang abdi mah sanes budak. Da atos gadupun bojo makan. Jadi punten ah. Mangga nuhun Mami Sinta, Papi Awe mugia panjang umur. Amin. Si Yuswa amin. Tur nuhun. Cicing naon atuh ieu teh? Rapli pulang, Kang. balik na jeung bapaknya ulah ke mamanya. Abdi mah kadena kan ojek da. Sia. Oh Kang. Ya, beres ah. Udah ngerek ah ngalap ah. Lagu naon di situ? Eta tapi sok sieun mah. Sia naon? Sieun siga di ditu. Di mana? Wing pan keur jadi tukang inilah. Oh, Eta tukang inilah nu. tukang inilah teh naon? Inilah gitu. Jika raja. MC goblok inilah. Udah pan sok inilah han pan. Heh, teh MC lain tukang inilah. Oh pan kitu pan kurang teh ieu nya. Inilah eta ngeusannya. Lah si penyanyi teh mari kita panggil yang mau kaul. Aya nu kaul teh eta sok jang bade kaul bade cenah kitu. Eta teh budak teh. Heeh. Kumaha tah? Cenah bade lagu naon? Laguna teh cenah Hitam Manis. Oh, Hitam Manis. Oh, Kumaha tah? sok atuh mangga. Hitam manis
cenah salagu deui weh. Oh cek budak eta teh. Nya. Hayang deui. Nya. Lagu naon tah? Eta teh nu rapli cenah. Oh, anu mana dua rasa? Dua rasa cenah. Oh, nu bieu? Nya. Cing kumang mah? Dua rasa, dua rasa. Nah, kitu kene sia. Dua rasa, nya dua rasa, nya dua rasa, nya dua rasa, nya dua rasa. Baru teh leuwas nah jadi kieu wae teh. Tos ente cenah hoyong salagu deui weh. Lagu naon cenah nu judulna? Domba kuring. Oh, Domba Kuring. Kumaha tah? Domba kuring, domba kuring, dah domba kuring, nya domba kuring, nya domba kuring, nya domba kuring, nya domba kuring. Atuh aya nu amekun. Oh, amekeun pasti penonton amek deui eta Turun, kene. sia turun cenah, turun. Jeung lalajo teh. Oh, turun. Turun. Eta mah embung turun, embung turun, dah embung turun, dah embung turun, dah embung turun. Kumaha penonton? Ayo maledog syuk, bawa ku aing son. Oh, Di baledog kita budak teh. Set. teu keuna, teu keuna, dan teu keuna, dan teu keuna, dan teu keuna. Kumaha kumaha tuh? Di baledog deui, baledog lobaan, baledog cuok, bletak. Benang. Bonang. Terus Teu nyeri, teu nyeri, dan teu nyeri, dan teu nyeri, dan teu nyeri. Ini amek aing eta. Eta penonton beki amek. oh, Jadi lobaan. Puluhan. Duk. ketihan dulu Pingsan. pingsan. Teu eling. Dibawa ka Puskesmas. Puskesmas, suskesmas teh. Puskesmas. Puskesmas. Ha. Ka Puskesmas. Terus Di Puskesmas pan ieu nya rek di non teh. Rek diimpus. diimpus. Heeh. Terus cos. Ditusuk dicos ge. Melong ka suster. Naon? Henteu neurak, henteu neurak. Eta di urang deui nyanyi kene. Teuing aing mah. Oh. Mata kesel aing mah eta ka mata mah panggil jeung jelema. Dari teh budak teh kieu. Apa digugulung budak teh pan teh eling. Oh, digugulung. Teu ngarenghap. Oh, bojo aya nu nyebut innalillahi eta budak henteu pae. Mata kawing mah. Tapi kan bae da ieu mah demi Mami Sinta jeung Papi Awe. Nya atuh. Uing rek ngahibur. Hibur lagu naon? Da pan Papi Awe mah sok resepna lagu baheula. Laguna teh ti sate ti Lepi suka LP Sukaisi. Hah? LP Sukaisi. Tak eta. Naon? Coba kasih. Siapa? Lepi Sukaisi. Lepi kasih. Heh. Samsudin. Jadi Samsudin. LP Sukaisi. Ngos eta lah. Saha? Lepi Sukaisi. Lepi Sukaisi. Dah, bener. Sukaisi. Lagu naon? Hah? Laguna naon? Datang untuk pergi. Anjir, karena pesep aing mah tuh. Wuh. Lagu baheula teh mah. Urang jadi naon? Eta nu jadi nu. Nah, goblok sih teh. Uing teh jadi MC. Oh, MC. Oke. Lagu naon teh? Datang untuk pergi. Oh, ditiung heula. Nya. Oh, atuh tiungna ka itu atuh ka Sinta Farel atuh tiungna mah alus. Oh iya teh pan uing teh mentak kekeun pan emang ku iket. Heeh. Engke mah pan rek dibere cenah. Oh, da meneh boba pemajikannya. No, Atuh. kan biasa sok jadi alasan cenah mun dibere nu jang awewe cenah. Oh hang mah pasti parebut. Henteu di imamangan hiji. Di imah mah. Di lain. Ngan mere mah 5 we nya. Saja. Oke, baiklah hadirin semua. Hari ini kita Kagunturan Madu terurukan menyambuti karena kita kedatangan artis dari ibu kota itu artis siapa tadi? Eta Epi Sukaisi, itu jadi pohon deui. Epi Sukaisi.
Oke, Elvi Sukaisi dalam lagunya aduh, naon teh? Datang untuk pergi. Ya, kita tampilkan acara berikutnya yaitu artis yang sudah mapan, yang sudah terkenal di dunia maupun di akhirat. Acan modar. Yaitu Elvi Sukaisi dengan lagu Datang untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih ya udah ada di sini ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apun. Kades ya. Naon sih? Dititah nyanyi artis lain datang balik deui. Sok sakali deh. Meh jelas. Oke. Artis berikutnya yaitu dari papan atas yaitu Elvi Sukaisi dengan lagunya Datang untuk Pergi. Selamat malam semuanya. Sudah hadir di sini. Maaf ya, yang itu nggak kelihatan ya. Makasih ya udah di sini ya. Terima kasih ya. Jawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Tardi. Naon sih? Kabe mah. Aisyah kumaha artisna naon teh? Sok dibayar geus, datang balik deui, teh istri ka lain. Sok segera sakai meh jelas. Naon? Sok Rohman, ditandani teh. Dengekeun ahud Gusia. Sok ti si mah bisi. Sok sakali deui bisi. Oke, artis berikutnya Elvi Sukaisi dengan lagu Datang untuk Pergi. Tingali Datang untuk Pergi. Nah salah gitu. Kadi sejumhari. Sakuta ganti ngaran euy. Sia da teu balik. Sia teh kumaha lagu teh? Kapan datang untuk pergi? Datang untuk? Oh gitu. Oh pan lagu, tapi lagu nama nggak naon sih. Mana laguna? Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Anjir. Kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Siapa kata-kata joget dituluy? Hah? Tuluy ke nyanyina. Awe. Ae lain awe teh. Hah? Ae lain awe teh. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Bodai datang bila untuk mimiti rata kumaha kamu aku senang. Nuhun deung. Naon teh deung? Nanti Pak Ji. Naon Kang? Naon? Hitung naon? Hah? Hitung bati saya hitung naon. Panayagan. Terus maksudnya? Lagi bagi. Lagi bagi lain. Panayak. Mau dibarikeun panayagan mau kabagi. Terus kumaha? Aya nu butuheun, anu butuheun weh. Saha? Pan urang keur ngabangun. Goblok saya teh sia we kebutuhna. Eta nang lagu nu eta ningan. Nanti ningan. Lagu naon? Lagu nu ayeuna mah nanti. Nu si Jayanto teh ning. Jayanti mulai Jayanto. Nya. Sok atuh lagu Jayanti. Sok masih. Wan. Wan. Wan sin ka dia we.
Wanci lain wan hungkul. Wanci. Wanci. Burit. Cienuan. Kang. Ya, itu lawan. Ece itu uing nyanyi nang. Biasa we tuh. Panci burit surya rek pamit dibarengan kikilaban bersama-sama kilaban pating koleban Lesti Basi Sir Jayanti emang sasar penarek datang dibarengan kikilaban detik pating siriwi Sisi Basi Sir Jayanti ngaitkeun jangan dibasi nih kemana ya ngikit pager rasa dede Jayanti ngeket kang diduan mengket pager rasa dede Pak balik ke mana Pak? Sia mana kajang teuing. Nu salah sia. Mangkatan maneh teh kajang teuing bieu teh. Oh nya. Degekeun ku sia Sarman. Aing geus ganti deui wae lagu aing nanti ngaran. Sok cing kumaha. Degen. Wanci purit surya rek pamita. Dibarengan kikilaban. Sok. Ombak letik pating siriwik Sisi Basi Sir Jayanti mangsa sarep narek datang dibarengan kikilaban malati laling siriwik Sisi Basi Sir Jayanti Asyanging Wah. itu bae. Kadesa. Anu nabok. Wang, Degekeun ku maneh. Sia nu ngagancangan. hah? Mana nu ngagancangan aing matan masa gitu. Tak geus lagu baheula beh. Hah? Lagu eta nu teh yayan Jamika. Jatnika, lain Jamika mah ditu sia teh. Lagu naon? Hah? Nuan nu mawar bodas. Oh, sok. Mapai jalan satapak kadung kahiji lamun teu karasa tapena sabab aya nu diteak. Heueuh maneh nu mawana gajang teuing. Hujan angin dolar gelaban teu aya keriuhan cenah kanawak lacucu kepaduli kajodoing. Podaran aing sate tuh. Ya, tong boros sia ada tukang kadang ge capek teh gituan teh. Heueuh atuh nahan. Mana gajang teuing? Penting masalah nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawara bodas lumor ilakaan sugan teh moagaga kembang cana ayan boga balik ke asa hoream lempang ke asa ngalayang labi olanya
Ela. Oh ela. Ela. Oh ela yeuna. Nya sok. Oh. Heuh si teh. Bongot juga bangke geus teh. Halusan bangke. Hah? Hasil teh ngeusan. Teu kasabang tianganna teu kapikir tita dina. Geus aing mah aya bahan riweuh jeung aing. Sapaleun aing muridna. Murid saha? Guru. Murid gurunya we. Mah di aku Pak Jawe mah. Pak Haji Awe mah kasasaha ge nganggo apanak. Kabeh ge Pak Haji Awe mah pan kaimpungan ku sasaha dulu. Lain arti sungkul dulu. Wah kabeh masyarakat teh kaimpungan di dieu teh. Tadi ge masakarat. Masyarakat nonton. Toh anu tadi nonton pan sok basian tuang. Di mana nu laju di basian tuang? Di dieu. Heeh. Hebat maneh euy. Hebat. Ya Allah ya Rabbi. Tetep turutaneun keur urang. Kadang-kadang sok mikir uing mah Kang. Mikir kumaha? Iraha haji awe siga urang. Tibalik cilaha urang jiga awe gitu goblok sih teh. Ayo nya we. Umanya pira ku haji awe beak untu. Lain cek urangnya, lain cek urang. Hah? Lain cek urang cek maneh. Cek urang mah wanian, Lep yuk. Halo. Kumaha. Mana apa di sawah ya pepenuyan. Naon? Suan teh suri teh apa goblok? Pepeuneuy naon? Pepenuyan di situ juga bangkong. Capung teh mah. Enak teh. Capung. Jika kini-kini situ anu. Iki tuan. Heeh. Engkang imung ulah siapa yang kitu atuh nya tapi Gang di pirigi mah juga lentah mah teh lentah ning pacet ning lentah darat ning banget tiga kitu pisan tah sok we keun bae lah nu goreng-goreng ka aing lah da goreng bener kudu narima kedamun orang kasep mah moal payu ta eta nu aneh teh urang mah alhamdulillah goreng-goreng oge naon goreng-gorengnya naon urang mah GGM GGM teh naon? Goreng-goreng manfaat. Manfaat naon? Oh manfaat dong kalau pangawipun daripada ieu aya eta golongan GGM taloba toh. GGM teh naon? Toh GGM sarua eta ge. Naon? Ganteng-ganteng mubazir. Tapi mikir-mikir banyak gitu. Nya tapi da wing oge kadang-kadang hayang siga batur gitu. Kasep tapi Hah? Kalau aja banget mana goreng gitu. Paduli teuing teu percaya ono uang apa tuh? Di uing macan pernah aya eunteng anu leuwih ti sapoe. Nah, pas ningali uing eunteng pupus. Nah, mah jeung pupus teh. Ku sieun-sieunna. Tapi tidak naon hang. Ada. Da sarupa ge beda-beda ku pangeran mun sarua mah meureunna moal rame dunya teh nya. Ada bener rame. Uing oge pan baheula kuduna mah pan jadi pernah diajar. Diajar naon? Ngadalang. Dalang naon maneh? Dalang goyang goplek. Goplek. Goyang golek. Pernah uing diajar. Wah. Bener. Kumaha? Eta nu mimiti teh nami. Kakawen. Ngono teh kumaha teh? Murwa kumaha sih teh? Ada sau. Saur nira. Tah eta urang. Blok nireuwa sih teh. Urang sarua. Urang ge bisa baheula mah. Cisok. Saur saha. Saur nira. Nira.
tanah panjang lain etana tandana belegug etana panjang teh naonna sia da kadengena eta tandana lain etana tandana panjang sinenggi banyak sih sabda unilon unilon mah pabrik goblok dah kolot ka itu nih iya sabda uni nah jadi ngahewat aja teka beri tapi bisa iya iya sabda sauniratan anak panjang sinenggi kadesa naon sih ye jajang degekeun ku sia kasih dalang mah dalang untung dialokan ku sorangan sia teh sia teh diborong teuing ongkong dalang ongko dialog oh teteh solalo kita mah beda deui oh beda deui oh ada urang mah suka teh nu cocorokan teh naon sih teh jelema begawe ada gawe-gawenak kitu goblok ngeunya begawe sauniratan anak panjang sinenggi sabda mula bakti dening ngasih iya dening dening sate ko cicing wae to iya tong dicakot hap abi rawas aya nu petot ka di aduh petot goblok sia teh petot ka aing bener-bener teh naon teh koho deui wong ngasih ajak getara tumpak tung tinggang tuh terang timpak tung tinggang bong meni sagala diborong ku sia ieu ana ngadoakeun kebahagiaan ngadoakeun pokona ka Pak Haji Awe mugi sing sehat panjang yuswa panjang yuswa amin itami barokah yuswa amin dah sidik marenanda ieu teh kumahanya kitunya eta we kitunya eta mah awe gitu jadi ngomong naon sih pokona mah sing sehat bagja waluya barokah yuswa amin ya rabbal alamin oke kangge ngami awe sami doa nu sami nya kangge mami Sinta ulah kagoda kurahwana lain cinta wayang gabung teh lainnya ieu mah pokona mah cinta sajatina Papi Awe alhamdulillah sampai ini jadi kudu mencontoh lah itu alhamdulillah ya alhamdulillah jadi alhamdulillah di salila ieu teh aya nu nyonto gitu alhamdulillah dalang oge nyonto ayeuna mah nya ka ieu ka ituna mami mami hajah neng mana neng wayang bobogaan nasi dalang juring ya nuhun Mang Ohang ya keprok kanggo Mang Ohang keprok nah sakitu digadag teh ayo kajungkul deui aing kuntu beak aing lah geus beak oge lah bae lah ya geus goblok reuas teh alhamdulillah nuhun ka Mang Ohang ka sadayana sakali dia mudah-mudahan Pak Haji Asep Wawan sehat amin amin panjang yuswa amin salamina manjing rahmat cereng pitulung Allah Subhanahu wa taala ayo doana da bae krek nyelametkeun nu jadi indung leuy